Para mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nu judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS. Mang Jaya sapara kanca bajendraskeun hanca dongeng nu katunda. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pang beberahmana. Sakali deui judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS. Atuh para mitra sadaya dongeng anu parantos tamat aya di playlist, buka playlistna, diklik playlistna barabat engke katingal naon bae nu parantos tamat. Kantun milih kumaha kahoyong gitu nya. Hoyong nyaca dongeng karangan si anu di dinya aya para mitra. Namun teu disebatkeun karanganana nya para wargi kitu nya. Para wargi sadaya namun judul gitu. Tapi ketang kalang-kalang aya oge. Di antawisna aya Marakayangan deui. Marakayangan ieu sadayana 70 episode para mitra sadaya terus aya di Mang Jaya Official. Pon kitu deui para mitra aya dongeng judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Aduh, Tarung Parebut Gelung ya. Marebutkeun gelung rupina para wargi. Tarung Parebut Gelung aya 34 episode. Mangga nyangakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng ngadangkeun dongeng judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS urang lajengkeun dina bagian ka-36. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Kajiret ku Pitapak. Ieu dongeng para mitra karangan Buat Tatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 36. Mangga urang teraskeun hanca dongeng harita teh para wargi sadaya. Atuh anu disebut Sukarna teras Mang Salim teh nyaeta pamitan Kaden Haris cenah para mitra di rumah sakit teh atuh datang Kaden Haris teh mung saukur bade nyanak anggoan atuh nepi acuk anjeunna bade pamitan rek badi ka lembur kitu para wargi sadaya. Pikeun Den Haris ngarasa bingung ku perkara badegana nyare kumaha ngajurungkeun kumaha. Besoknya kesini dulu Den. Ya kesini dulu karena pakaiannya masih ada di sini mak. Ya ntar kalau nak Salim pulang, biar emak kasih nasihat sama Nak Salim supaya dia jangan pulang. Pokoknya dia jangan pulang ke kampung, kasihan sama dia. Cek makenoh tuluy nyoloyong asup ka kamar. Nyadiakeun sangu jeung deungeuna dipajangkeun dina meja makan. Sanggeus dahareun sadia koloyong ka patengahan. Makan dulu Den, itu udah disediain makanannya meme. Ntar masuk angin lagi. Pokna teu hararese Haris ke kamar makan tuluy dahar da pugunya geus lapar. Ari makenoh terus ngobrol jeung Mang Kurdi supirna. Haris nyaritakeun perkara Sukarna alias Salim. Kalau begitu mah Salim gak bisa kerja lagi ya mak? Ya bisa kerja bagaimana? Orang kakinya lumpuh sebelah. Makanya kata si Aden dia mau pulang cenah ke kampungnya. Kasihan aja sama Salim. Mana gak punya keluarga, mana kakinya lumpuh, pulang kampung juga gak bisa apa-apa mak. Paling-paling kalau dia gak malu jadi pengemis. Cek Mang Kurdi mangkarunyakeun. Karena nasibna Sukarna nu tangtu moal bisa barang gawe keur kitu torojol Haris. Ngagegero makenoh lanjangna. Mak, ini bersihin mak. Udah makannya Den. Cek makenoh bari ngorejat nang tunggu udah mak. Ari Mang Kurdi geus dahar can? Rantos Den lah. Namanya yo semun. Sanes Den sur makenoh jang Salim cenah bade meuli ka lemburna na leres. Nyamang abdi ge nyaho sotenan bieu basa besu. Manehna cacarita rek balik ka lemburna dicarek-carek ge kumaha ku abdi. Keukeuh hayang balik. Padahal ku abdi ge da moal digawekeun sabab katingali manehna lumpuh. Tapi keukeuh we eta meureun ngarumasakeun moal bisa barang gawe di dieu ge. Nya teu sangki baris kitunya jang Salim. Mangkaning ibu ramana tos teu araya sareng garwa ku apira. Pamikagungan garwa maleuheung aya nu ngabulaan. Mang manineungna teh ku jang Salim ku eta we bageurna. Salami di dieu katingal ku mang teu acan midamal carekeun. Kana barang dalma rajin sareng lungguh tara keur saharai heureuy. Ceuk Mang Kurdi muji kana tingkah lakuna Sukarna.
Eta kumaha pangemut Aden habade di Widian jang Salim mulih ka lemurna mangkur dinanyakeun kana pamadegan Haris dununganana. Loh. Kateuing tumang lari kayang abdi mah tong make balik ka lemur sagala sabab manehna teh teu boga kulawarga. Mangkaning warugana cacat. Tapi kumaha isuk we di mana manehna geus ka dieu sabab balikna ti rumah sakit teh isukan samalah lamun taya halangan mah rek dipapageun ku abdi. Temal Haris tuluy ngoloyong ka jero deui. Bus ka kamar ngadon kekedengan bari nanggeui sirah. Siga nu terus ngalamun meni anteng naker. Nu eueuh bedana samodel Neng Mutiara dina sapoe harita mah katingalina teh alum we meni eueuh kaberagan sakapeung goloyoh ngedeng. Sakapeung ngoloyong kaluar ngadon ngajejentul sorangan di teras. Atuh teu matak aneh lamun seug Ita Permatasari anakna ngarasa kaget ningali polah nu jadi indung. Tara-tara tisasari minang hulang jentul marung kabut hate. Memang nya eta ge Neng Mutiara keur pajurawet hate mikiran tina perkara dua lalaki di antarana Sukarna salakina jeung Haris nu mikahayang ka manehna. Rek ngabedokeun kana harapan Haris kumaha sok sieun nyerieun hatena. Ari dijadikeun da puguh dinteun teu ge masih keneh katalian hukum laki rabi ku Sukarna. Sabab kitu pamaksuda pisakumaheun teuing Sukarna nyerieun batina. Ari rek dibejakeun ka anakna yen ngaran Salim teh sabenterna ngaran Sukarna bapana Ita. Sok sieun teu percayaeun. Atuh dina percayaeunana sok sieun ngambek. Waktu Neng Mutiara keur ngalange di teras torojol Ita, nanakna norojol. Gek diuk pahareup-hareup jeung indung. Sanes Mama Ita mah ngaraos kaget ningal Mama sabada ngalayad Mang Salim teh. Mun bade gana Maris dugi ka ayeuna ngangluh wae kunaon atuh Mama? Cobi Ita pasian waleran nu jelas supados tenang emutan. Upami aya kasesah-kasesah naon, upami aya kasulitan perkawis naon. Upami benu kasaha nah mendak teu raos di Haris wireh anjeunna parantos lami teu aya ka dieu-dieu atanapi Mang Salim tami repot. Langkung saya saurkeun atuh Mama manawi Ita tiasa ngabantos kana kasulitan Mama. Ceuk Ita tumanya kanu jadi indung bari neuteub seukeun. Renghap Neng Mutiara rumenghap narik napas panjang bangun useungna. Ita Mamah mangarasa bunga ngarasa atoh ku pertanyaan Ita kitu. Memang dina waktu ieu keur Mamah mangih kasulitan. Ngandrek dicaritakeun teh ngarasa berat po. Ceuk Neng Mutiara Daryanaker. Ngaros abot kumaha Mamah ngange abot sagala. Lamun saya saurkeun we supados teu janten angen-angen ka Itana atuh ka mamahna supados ulah janten emutan wae. Kumaha upami Mamah dugi ka kabrek teu damang balas ngemutan hiji masalah. Sarengna deui sagala rupi permasalahan atanapi kasesah moal tiasa bebas digugulung ku nyalira nu mawi saurkeun we ka Ita. Ita harita ngarasa panasaran hayang nyaho naon nu dipake pikir ku indungna. Ari kudu-kudu teuing dicaritakeun Mamah hiji boga hiji kabingung anu berat mecahkeunana. Dicaritakeun kumaha teu dicaritakeun kumaha keneh. Perkawis Haris Mamah eta ongko sajabi ti eta di aya deui nu leuwih berat nyaritakeunana. Sangem pamit Ita mah upami Mamah ngaros kaabotan bade ditikah ku Haris langkung saya saurkeun ka anjeunna. Alasan mah kumaha we supados anu kahartos sareng raos ka anjeunna. Nang kitu ge punten sanes Ita ngaluluhuran kana pangemut Mamah atanapi bade ngahalang-halang. Jalan perkawis harapan Mamah mah atanapi harapan Haris moal bade dihalangan moal bade dipiwarang ku Ita. Upami nanggung teh mah di mana abot ngecakeun atuh enteng teraskeun raos teu raos moal karaos ku Ita atanapi ku nu sanes. Ceuk Ita Permatasari kawas kolot we. Make bisa mere bong bolongan, mere pandangan sagala kanu jadi indung. Eta nu diangge ka abot teh kumaha Mamah? Pokna deui nyesedek ka indungna, bari teu leupas tina paneuteuh. Keuna isukan deui ku Mamah dicaritakeun nu leuwih jelasnya ayeuna Mamah rada lalieur. Neng Mutiara kalah ngoloyong ka jero terus kebat ka kamarna. Samalah pantok kamar ditutupkeun ari Ita terus ngahulang mikiran kana kaayaan nu jadi indung. Ditanya kitu kieu weleh teu daek nerangkeun nu satarabasna. Kunaonnya si Mamah? Ditanya tara daek mere jawaban nu jelas. Nah aya persoalan jeung Haris kitu atawa mikiran perkara Mang Salim dumeh manehna jadi lumpuh. Padahal mah ke dipikiran teuing da kahiji lain dulur, kadua da geus nasib manehna. Pian aisukana ku aing rek dilongok deui ka rumah sakit bisi Mang Salim ripuh pisan. Kitu gerentes hate Ita. Tuluy ka jero bari ngoncikeun panto sabab geus buri terket nyurungkeun panto kamar mandi nyurungkeun panto kamar mandi lalaunan. Katingali Neng Mutiara indungna keur ngedeng reket panto ditutupkeun deui saasa tadi terus kebat asup ka kamarna.
Pukul 10 isuk-isuk harita Haris geus saged make papakean menira rapi. Samalah geus sasarap nanaon. Sabab rek mapageun Sukarna alias Salim ka rumah sakit. Gero nyalukan Mangkurdi supirna nu keur ngopi di tukang jeung Makeno. Teu hararese Mangkurdi gentak nyampeurkeun ka patengahan. Meh bareng jeung Makeno ngajingjing emer di eusi ku cai maksudna rek ngepet. Nu teh nyauran Mang Den. Cek Mangkurdi bari ngajanteng kalawan neuteup ka Haris dununganana nu keur di sapatu. Nya mang geus sasarapan acan. Teu acan den meh ngaleucai kopi we sareng kue sapancong ye. Temal Mangkurdi sajelasna. Para mitra sadaya ye kue pancong we di Bandung sebatna teh kue kenong. Di Jakarta kue pancong, di Bandung kue kenong para mitra. Naon disebut kue kenong? Da juga kenong atuh teh kitu. Aduh, dia ye kenong cenah. Disebut kue kenong ya para wargi sadaya. Aduh juga bonang ya tinggi teh. Kumaha nya lah sange gambarkeunana. Eta emang jaya mah. Ai kue pancong teh para mitra. Aduh nya kameumeuit atuh. Tos kitu aya kue balok, kue pancong, rupi-rupi para ayeuna mah tos teu aya tuh digentos anu kudu. Ayeuna jantan pukis. Nukis. Kitu-kitu keneh padahal mah. Nu kitu namun memang raos keneh kue balok para wargi. Aduh suganna. Kue balok mangga para wargi. Pajaba anu non teh sisina teh tarias beuki ka jero teh beuki hipu. Ai sugan mah. Dibalik sareng hui anu boled, hui boled anu noganya para wargi. Ai we balad nagana tibalik dilebetna teh nu teuas kitu. Ai kue kenong mah kieu, kue kenong, kue pancong cenah. Kue kenong ya para kue kenong. Kue balok maksudna. Kue balok mah teu para wargi. Dah ieu ngobrolkeun dahareun we ya itu cenah nya aduh na kumaha atuh nya. Mangga atuh ai tos ngobrolkeun dahareun atuh da kumaha moal seep-seep. Salerosna para mitra katuangan urang teh sararae. Namun biasanya kali ini ku katuangan anu datangna ti tempat sejen gitu. Kal kumaha kali ini na kumargi anu sejen datang teh tos sareng program anu kiat gitu. Rencana anu mateng, model anu aneh gitu. Teras langsung anjeunna ngadagangkeun teh ngagunakeun ilmu dagang nu leres. Teras sistemna gede global gitu agung gitu para wargi sadaya. Di mana sami ukuranana. Cobain nama benten-benten ukuran di model di kue pancong ya para mitra teu sami sadaya tergantung ku manu ngadamel citakan eta mah kitu. Atuh citakan di anu modelna kitu dicitakan di tempat sajian modalna sajian ukuranna teh benten-benten kitu nu mawi standar teu standarisasi. Namun katuangan bangsa anu ayeuna maruncul kitu para wargi nganggo standarisasi kitu. Namun cenah standarisasi standar mikrofon. Aduh iya maksudna teh naon atuh nya ukuran gitulah ukuranana sami standarkeun disamikeun sadaya kitu para mitra modelna teh. Boh tina rasa, boh tina gede leutikna kitu sami sadaya. Janten upami tuang di ditu sareng di mana-mana ge sami karasana. Kitu nu mamina-mina teh para mitra distandarisasi. Mangga disamikeun gitu. Mangga aturan teraskeun para wargi carios nyambung judulna Kajirat Ku Pitapak karangan Watatang dina bagian ka 36. Kita ngadongengkeun masalah katuangan rupi-rupi para wargi sadaya. Para wargi anu mulia, atuh para mitra sadaya mangga urang teraskeun hanca dongeng anu judulna nyaeta Kajirat Ku Pitapak. Dugi ka mana tadi tanya duh kahalang ya ku ketuangan. Bari ngaso terus ngaso atuh. Mangga tuh para mitra Haris tuluy nyarita teh. Jeung atuh sasarap heula ka ditu mang kapan urang mapageun heula Salim teh ka rumah sakit bisi manehna arep-arepeun. Ari teh dipapageun karunya leuheung mun boga duit keur kana bajai. Sawios kedewe ndama tu den jalan teh acan hoyong mangga atuh bade angkat ayeuna mah. Yo atuh aya moal ka sasarap heula mah ceuk Haris. Jerut Mangkurdi miheulaan turun mangmukakeun panto mobil nu tukang. Kitu deui Haris geus kaluar ngan samemeh rek ini cacarita heula ka Makenoh lanjangna. Mak, saya mau jemput dulu Mang Salim ke rumah sakit ya, Ma ya. Nanti kalau ada tamu suruh tunggu aja di sini ya. Baik, Den. Temal Makenoh bari manggut. Geus kitu mah jerut Haris turun tuluy asup ka kamar. Ka kamar kana mobil diuk di tukang. Geleser mobil nu disetiran ku Mangkurdi kaluar ti pakarangan. Datang ka jalan dius dilumpatkeun ngan henteu pati tarik. Anu tekung henteu kacaturkeun di jalana. Haris geus tepi deui ka rumah sakit barang kaluar ti jero mobil. Sukarna alias Salim geus nyampak aya di luar keur ngajanteng hareupeun rumah sakit taksiran nunggu-nunggu nu rek mapageun.
sedeng haris tacan ningalieun tapi Mangkurdi mah geus awasin. Dan itu geningjang Salim tos aya di luar, Mangkurdi ngabejaan. Mana Mangkurdi? Itu den payun nawang rumah sakit. Tembal Mangkurdi bari nunjuk euleuhnya we buat kita tadi nungguan abdi mang. Cek haris tuluy nyamperkeun sartananya ka Sukarna alias Salim. Disangga ku abdi macan keluar mang geus deula nunggu-nunggu abdi. Teu acan den aya we rupina mah 10 menit. Tema Sukarna budina marah mah. Yuta urang balik babaeun naon-naon Mang Salim. Teu aya den. Tema Sukarna leos lempang rada cingken. Make kai atupana atuh disangkeh ku kelek sabelah katuhu. Kumaha jang tos aya sae ayeuna mah? Tanya Mangkurdi. Alhamdulillah mamu ya we suku pincen sabelah. Tema Sukarna. Nuhun we tos sae majang cek Mangkurdi. Bari mangmukakeun panto hareup sedeng haris diukna tetep di tukang. Den punten atuh kapengkeran ku Mang. Cek Sukarna bari asup kana mobil gek diuk ngareneng jeung Mangkurdi. Teu naon Mang opak we di hareup. Tema haris geleser mobil kaluar ti pakarangan rumah sakit terus balik. Kabeneran makenoh keur ngepea di teras. Datang dunungan meni curing hak gentak ngorejat nangtung sarta nanya ka Sukarna meni bangun hubunganna keur. Alhamdulillah Nak Salim udah pulang. Bagaimana sekarang udah baik Nak Salim? Alhamdulillah mak. Tema Sukarna barisa salaman. Syukur. Aduh kalau udah baik syukur. Mohon maaf ya, emak pokoknya nggak bisa nengok sama Nak Salim di rumah sakit itu. Maklum lah, nggak ada siapa-siapa di sini. Nggak apa-apa mak, doanya juga sudah diterima sama saya. Tema Sukarna terus kajero nuturkeun haris. Sok Mang Salim reureula kadinya. Cek haris gek diuk pahareup-hareup jeung Sukarna. Ari makenoh gancang ka tukang nyician cai kopi keur Sukarna. Kalawan teu lila geus dianterkeun ka patengahan. Biar malah jangan ngerepotkan karena bukan tamu kan saya mama. Iya bukan tamu. Mana orang baru datang. Nggak dikasih air. Kasian. Aus. Tema makenoh bari nuna cai kopi segelas. Darilah tuh kaditu Mang Salim nyokotannya ku sorangan tong hayang dikawulaan. Aku makenoh dalin sema. Atur nuhun den nemen atos neda di warung caket rumah sakit di warung sangu. Make meuli sangu di warung sagala Mang Salim pada di dia we dahar mah atuh cek haris jep duanana jarempe saurang ge eueuh nu ngaromong. Sukarna melenguk kawas bueuk meunang mabuk. Haris jongjon ngelepus udud tapi teu kungsi sawatara menit pok Sukarna kakara nyarita. Sanes den Mang teh bade neraskeun sakumaha nu disangemkeun kamari nalika aden ngalayat Mang ka rumah sakit. Malisa kawitna mah tadi ge bade teras we wangsul ka lembur nanging diemut-emut ku Mang. Asa kirang sae upami Mang ujug-ujug belenyeng mios di rumah sakit teu ngadeudeus heula ka aden. Kahiji kitu kaduana piraku Mang teu ngabantun salin pisan. Tumali kitu ngadampal kana paripaos unur hoyong katingali punuk atuh dongkap katingali tarang. Nu salajengna Mang bade neda siapunten samudaya kalepatan sareng kahilapan lahir tumekaning batin. Atuh dina kirang langkung nak Mang ulun kumawula ka salira aden salami aya di dieu bade nyangakeun we ka aden. Kalihna ti eta urang sami-sami silhiduakeun sareng Mang. Atuh aden sadikantuna ku Mang mugi aya dina kawilujengan saterasna. Kalayan mugi sing jembar saterasna. Oge di mana aden parantos kagungan garwa mugi diawetkeun jodona mugi aya dina kasinugrahaan. Ceuk Sukarna mungaran cumarita pamitan rek balik ka sarakanana di kampung. Ari kahayang abdi mah Mang geus we tong balik ka lemur sagala. Kapan cek Mang geus teu indung teu bapa sajabati kitu rek naon balik ka lemur ge. Ari teu boga uruseun mah kasebut anak pamajikan. Cenah eta Mang Salim aya di dieu da moal bisa barang gawe samode ka tukang-tukang teu nanaon. Da teu nanaon ieu da ku abdi ge moal digawekeun. Kana naon-naon sabab abdi ge atuh ningali kana kayan Mang batan sakitu. Nasieun teu kaparaban ku abdi. Sanes aden sanes. Aduh, ai sanes ku perkawis kitu. Malih mah Mang teh langkung katampi ping ngopangangkeun sareng kanya ti aden ka salira Mang. Teu disimpen di handap-handap cek paribasana, disimpen di luhur dina mun-munan, ditungkus dina ati dina sanubari. Mung sawangsuna kangge Mang teu tiasa malas kana kasayan ti aden. Sakadar bade nyangakeun ka Allah Subhanahu wa taala we mugi kasayan aden kenging imalan ti manten. Ari sayaktos nama Mang bade wangsul ka lembur teh sanes gaduh uruseun atanapi melangku raja kaya. Da Mang mah teu gaduh naon-naon mung Mang teh
Bade ikhtiar kanu tiasa mamanayan Allah ngersakeun waruga mang tiasa walagri deui saperos nu kapengker-pengker. Tah bade usaha ku ubar kampung mang teh. Tah kitu utamina mang maksad bade kalembur teh Aden. Insyaallah engke mah di mana mang parantos jagjag sabihara-bihari tiasa nepang deui Aden. Cek Sukarna keukeuh maksa rek balik ka lemburna, bari nya manehna terek tatama kanu bisa di kampung, sangkan sukuna nu lumpuh bisa cager deui ku jalan tarekah kampung. Sok aya para wargi anu bangsa nu pateuh anu cenah. Bangsa ieu retak tulang kasaleo nu lami we di landongan di rumah sakit, ku landong kampung ku jalan diurut. Ieu para wargi ku jalan diurut tiasa nepi ka potong tulang cenah diurut kitu langkung enga aya ahlina para wargi. Memang keahlian teh aya nu bidang kitu teh parantos ditunjuk atanapi dibere keahlian ku nu maha kawasa teras ku anjeunna tiasa dipencarkeun keahlian teh para wargi sadaya atuh aya karaos hasilna alhamdulillah cenah kitu para mitra sadaya. Sukarna keukeuh maksa rek balik ka lemburna, bari nya manehna rek tatama kanu bisa di kampung sangkan sukunan lumpuh bisa cager deui ku jalan tarekah di kampung. Nya ari keukeuh jeung keukeuh peuteukeuh mah rek kalembur deui mang teu naon-naon. Ku abdi di dinan ngan di mana mang geus jagjag deui samode sasari omat. Ulah teu ka dieu deui tong boroning ti beurang sanajan ceuk paribasana janari tengah peuting ge. Kumaha disaha-saha ku abdi? Insyaallah Aden, insyaallah. Mugi-mugi we mang tiasa walagri deui kalayan panjang umur. Eta rek iraha kalemburna bade ayeuna we den meungpeung enjing kene tema Sukarna. Nanging ke punten sakedap Aden bade ngabantun anggean dipengker, pokna bari ngorejat nangtung. Jong atuh beresan heula pakeanana. Cek Haris ngoloyong asup ka kamarna ari Sukarna kebat ka tukang nyampak makenoh jeung Mang Kurdi keur ting jarentul di tukang. Harita Sukarna bebeja heula ka makenoh jeung ka Mang Kurdi. Kalawan teu poho menta dihampura atuh keur makenoh atawa Mang Kurdi teu bisa ngahalangan sanajan dicaritaan ku itu ku ieu ge maksa rek balik ka lemurna. Teu lila Sukarna meresan pakean di wadahan kana jingjingan keresek tuluy ka patengahan deui pamitan ka Haris dununganana. Ku Haris dibere duit harita teh 60.000. Geus kitu mah Sukarna teu loba nu dipikir deui terus init ningalkeun patempatan dununganana. Tapi datang ka jalan Sukarna ngarasana langsa. Bari nafsu mah kekejotan hayang nepungan heula ita anakna ngan teu bisa dilaksanakeun sabab ceuk pikirna sieun jadi gangguan kaneng Mutiara. Nu matak harita Sukarna terus kebat tumpak bajai rek ngajugjug ka terminal. Poean Sukarna ningalkeun patempatan nu jadi dunungan neng Mutiara ti isuk-isuk sabada tas dicai teu kaluar-luar deui ngan ngahekok we di kamar. Sabab teu ngareunah awak ongkohan peutingna kurang sare. Balas ngalamun mikiran dua urang lalaki antara Sukarna salakina jeung Haris nurek miharep ka dirina. Sabab batin marumasa ngarasa dosa geus ngabohongan kanu jadi anak jeung kabatur majarkeun salakina geus maot. Tapi sanggeus neng Mutiara tepung jeung nu jadi salaki kalawan digawe di nurek miharep manehanana timbul ngaranyug. Teu disangka baris patepung deui jeung salaki malah aya pikiran hayang ngahiji deui ngan ngarasa berat kumaha pibasaeunana. Ras inget kana janji baheula waktu mungaran kawin ka Sukarna nyebutkeun moal boga salaki deui kajabati Sukarna. Nepi ka dibelaan kajeun di satru kudu jadi indung bapa. Sabalikna keur Sukarna nya kitu keneh moal rek boga pamajikan lian ti kaneng Mutiara. Ku dasar eta akhirna neng Mutiara jadi kagegeringan nu disebut gering pikir teh. Pas sore harita kira-kira pukul 4 bada asar, ita init ti imahna dadakuna mah kanu jadi indung rek babatuраnan sakola. Nanyakeun perkara waktuna pendaftaran ka SMA. Padahal rek Haris ngabejakeun perkara indungna gering. Kitu ge dipaparah sugan Haris geus balik ti Bogor sabab ita canyahoeun yen Haris geus balik ti Bogor. Na atuh ari datang ka jalan tujuan jadi mengko make jorojoy hayang ngalongok heula ka Sukarna ka rumah sakit. Celak ita tumpak bajai ngajugjug ka rumah sakit. Nu teu kacaturkeun di jalan geus tepi ka rumah sakit. Malah geus asup sabab geus waktuna besuk. Tekung sita tanya dengan bus ita asup ka ruangan 11 kamar nomor 7. Datang ka jero ngadon palahak polohok sabab tempat Sukarna geus dianih ku pasien sejen. Gancang kaluar meh bareng jeung norojona saurang suster rek mariksa pasien nu anyar. Pok ita tumanya ka suster.
Suster, maaf saya mengganggu sebentar. Kalau yang namanya Mang Salim itu yang tempatnya tempo hari tertabrak kemana ya, Suster? Apa pindah tempat atau Pak Salim yang di kamar ini, Non? Betul, Suster. Kalau Pak Salim yang di kamar ini sudah pulang, Non. Sudah pulang? Kapan, Suster? Tadi kira-kira jam 10 pagi. Kalau Nona namanya Non Ita ya? Betul, Ita Permatasari. Saya, Suster, kenapa sih? Ita Permatasari kaget sabab suster apalin kana ngaran. Kebetulan saya kalau non namanya Ita kalau saja tadi sebelum Pak Salim pulang titip surat sama saya. Katanya kalau ada yang kesini bernama Ita Permatasari, surat dari saya tolong dikasihkan. Sebentar saya akan ambil dulu suratnya ya. Cek suster kajero atuh teh sakumaha lila geus norojo bari ngibir-ngirir amplop. Ini suratnya, Non. Pokna ngasongkeun surat ka Ita Permatasari. Terima kasih, Suster. Cek Ita Permatasari nampanan surat. Kembali tema suster. Leos Ita harita ngaleos deui. Suster reh mikeun surat. Kitu deui para mitra. Leos Ita ngaleos, kitu deui suster nu mikeun surat asu karohangan tempat pamariksaan pasien. Mariksa pasien-pasien sejen sakumaha biasana. Manehna ngalaksanakeun tugas sapopoe di rumah sakit. Para wargi kaum dang. Sanggeus rada jauh, reg Ita Permatasari ngarandeng. Tuluy diuk dina bangku panjang sarta surat anu ti Sukarna alias Salim dikaluarkeun tina amplop kalawan diilo jereueun dadana. Para wargi kaum dangu. Atuh para wargi sanggeus rada jauh reg Ita ngarandeng. Tuluy diuk dina bangku panjang sarta surat anu ti Sukarna alias Salim dikaluarkeun tina amplop kalawan diilo jereueun dadana. Ita anaking hampura bapak gelis balik ti rumah sakit tekung sinepungan heula hidap ukur bisa nitipkeun ieu surat ka suster. Muga ku hidap katarima kalawan sing ridho ngahampura ka bapa. Puguh ari hate mah bapa teh kekejotan hayang nepungan hidap ngan kumaha atuh sok sieun jadi gangguan ka indung hidap. Sakitu 12 tahun bapa rumah sacan pernah nendeun ka nyaah ka hidap. Lain bapa teu nyaah, lain teu inget ka hidap ngan bongan nasib hirup bapa teu sarua jeung batur. Nu hartina teu weleh nyangga katunggaraan nepi ka akhirna bapa cilaka. Ku kituna sakali deui muga hidap masing ridho ngahampura kana sagarupa kasalahan jeung katamelaran bapa ka diri hidap. Geus saseret bapa nyangga katunggaraan jeung kapeurihan batin. Keur diri hidap mah ulah ngaranapan. Samalah ku bapa didoakeun beurang jeung peuting sanajan bapa pajauh oge jeung hidap. Muga-muga diri hidap sing jadi anak anu soleh, anu berguna pikeun bangsa jeung nagara katut agama. Disagigireun ti eta masing panjang umur masing gede milik, luhur harkat jeung gede darajat kalawan sing loba nu mika asih. Sacabat ti kitu lamun teu mah indung hidap boga desa laki sing bisa mehapekeun diri, nu hartina ulah nyieun carekeun kanu jadi bapa sampeuran. Oge hidap sing ridho boga bapa sampeuran kalawan urang rek ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan indung hidap. Mana kitu ge geus takdirna hidap kudu boga bapa sampeuran. Kahiji eta kaduana hidap sing bisa mere pandangan kanu jadi indung. Sanggan ulah ampleng-amplengan teuing atawa culjeun ngajauhan indung bapana. Kasebut nini jeung aki hidap. Sabab hade gorenge indung bapa. Naon pangna hidap? Indung hidap ngumbara di tanah Jakarta jeung naon sababna ngajauhan indung bapana. Tanyakeun ka indung hidap. Ita buah kadedeh bapa, sakali de bapa hampura gelis. Moal bisa panjang lebar cumarita dina surat, sabab bapa rek balik. Sakieu kasono ti bapa, bari ukur bisa ninggalan ku doa, salam ka indung hidap. Ti bapa nutunggara Sukarna. Para wargi kaum dangu, kitu eusina surat nu diilo ku Permatasari. Puguh hate Ita ngahlas ku basa-basa ti Sukarna, ngan aya oge tanda tanya naha saha ai Sukarna. Dabadegan Haris manutas kacilakaan katabrak mobil teh ngaranna Salim. Ku dasar eta meunang sawatara jongjongan mah Ita ngahuleng kalawan ngagerendeng jeroeun dadana. Saha ngaran Sukarna? Jeung make aya bas kitu sagala dina surat menta dihampura ka aing. Make nyebutkeun rumah sakitu 12 tahun tamelar ka aing. Piraku pagawena Om Haris make nyarita kitu jeung ngaranna Gepan. Pagawena Om Haris mah Mang Salim. Ieu mah Sukarna. Disebutkeun bapak aing piraku da si mamah teu cacarita sabab si mamah kungsi tepung. Ongkoan bapak aing cek si mamah geus maot. Tapi ieu aya basa kieu dina surat. Lamun diperhatikeun bener-bener mah basa-basana teh basa ti kolot ka anak ieu teh. Nyaan asa poekeun aing
Moha kitu Mang Salim nyieun di surat teh nu basa-basana kitu seolah-olah ngahalangan dumesi mamah rek dipiharap kudununganana. Lamun kaya kieu mah perlu ku aing ditadatangan ka Haris. Sabab cek suster geus balik. Hayang nyawa aku aing rek didatangan bari rek digulik sak naon sababna jeung naon tujuanana Mang Salim make ninggalan surat ka aing. Tapi mau ditanyakeun hareupeun dununganana bisi manehna teu daek mere jawaban. Kitu dina gerentos hate ita. Sep surat disesepkeun ka jero baju. Geus kitu mah terus kaluar ti rumah sakit. Nu tujuan rek manggihan bade gana Haris nu ngakukeun ngaran Salim. Waktosna seep.